Kumaha carana si COVID-19 atau corona bisa menyebar? Dina hiji waktu aya 4 jelema, si A, si B, si C, jeung si D. Si A ieu jelema nu mimiti beunang ku virus, manehna bisa wae gering, bisa oge henteu, tapi mawa virus dina awakna. Si A rek ulin ka tempat si C, papaliwat jeung si B di jalan. Si A jeung si B teh padahal teu saling wawuh. Sanggeus eta, si A panggih jeung si C. Si C ieu bisa hiji jelema atawa lobaan, babari keneh lah ngalacakna. Kunaon bisa kitu? Kusabab, lamun si C gering, urang bisa langsung ngecek. Si C ieu teh karak papanggih jeung saha wae, terus bisa langsung kanyahoan asalna ti si A. Si C bisa langsung dikarantina jeung diobservasi. Sami, si A oge sarua. Masalahna, eta si B teu bisa dilacak. Data arapaleun teh. Sok, sabaraha urang nu paliwat jeung si A, si B oge teu apal yen manehna teh katularan ti si A. Aya deui si D anu nuju ulin. Si D teh bisa wae panggih jeung si B. Tah, si D ieu teh berpotensi jadi si B anu anyar. B2, jelema anu teu apal yen manehna teh paliwat jeung anu beunang corona. Tah, si D ieu teh bisa wae urang. Bisa wae urang teh jelema anu geus beunang virus corona atawa COVID-19. Normalna masa inkubasi corona teh 2 minggu. Lamun geus 2 minggu, biasana kakara urang mimiti gering jeung nunjukeun gejala-gejala tina virus corona eta. Kusabab eta, urang kudu ngajaga jarak atawa cicing di imah we heula. Ameh urang teu jadi perantara eta virus. Jaga-jaga ameh urang teu mere virus ieu kanu sejen, terutama maranehna anu rentan. Hayu ayeuna mah urang eureunkeun penyebaran, jaga jarak, usahakeun di imah tong ka mamana. Jaga diri, jangan jaga kakabehanana. Perkara iklan jeung bewara. Iklan cek Kamus Besar Bahasa Indonesia nyaeta hiji, warta pesenan balarea ngeunaan barang atawa jasa anu ditawarkeun. 2. Wawaran ka balarea ngeunaan barang atawa jasa anu dijual atawa dipasang dina media massa seperti koran jeung majalah. Wawaran nyaeta naon-naon anu diwawarkeun atawa dibejakeun ka balarea. Tujuanna sangkan wawaran atawa berita anu diumumkeun nepi ka jalma anu ditujuna. Utamana mah masyarakat. Bewara teh bisa ditepikeun ku cara lisan, bisa ku cara tulis. Bewara lisan sok ditepikeun langsung atawa ngaliwatan radio jeung televisi. Bewara tulis diumumkeun dina wangun tulisan. Biasana ditapelkeun dina tangkal, tembok jeung bor pangumuman. Atawa aya dina koran, majalah, buku, internet, jeung HP. Bisa disebutkeun yen iklan oge kaasup kana bewara. Nyaeta pada nepikeun informasi, tapi leuwih nyoko kana mangaruhan, tur dagang. Babandingan iklan jeung bewara ebreh dina tabel ieu. Dina koran, majalah, atawa radio jeung televisi sok kabaca, kadenge atawa ketempo rupa-rupa iklan. Dina dasarna iklan teh mangrupa wacana anu eusina mangaruhan jalma lian. Sangkan milampah naon-naon nu diiklankeun teh. Ku kituna iklan teh kaasup kana wacana persuasif.
Rupa-rupa iklan. Aya dua rupa iklan, nyaeta iklan sosial jeung iklan dagang. Iklan sosial atau iklan layanan masyarakat, nyaeta iklan anu tujuanana keur mangaruhan masyarakat, sangkan milampah kagiatan nu hade atawa ulah milampah kagiatan. Ari iklan dagang mah nyaeta iklan anu ditujukeun sangkan masyarakat meuli produk nu diiklankeun. Wangun iklan. Di sawang tina wanguna aya iklan baris, iklan sandi, jeung iklan kulawarga. Iklan baris atau iklan mini nyaeta iklan leutik tur singgep anu diwangun ku sababaraha jajar. Iklan sandi nyaeta iklan anu dibarengan ku tanda khusus anu kudu dicutat ku nu macana sangkan sumber pananya atawa jawabanana babari kanyawan. Iklan kulawarga nyaeta iklan anu eusina mangrupa warta pikeun kulawarga seperti kalahiran, tepung tahun, papacangan, kawinan, pipisahan, kapapatenan, jeung saterusna. Ciri-ciri iklan jeung bewara. Bewara teh sarua jeung beja, wawaran atawa embaran anu ditepikeun ku salah saurang kabalareha. Dina basa Indonesia, bewara teh disebutna pengumuman. Tujuanana supaya anu diembarkeun teh apal kana naon-naon anu ditepikeun. Sawatara ciri bewara diantarana: hiji, judul bewara. 2. Aya jejer anu dibewarakeun. 3. Aya eusi anu dibewarakeun anu ngawengku bagian A ngaran kagiatan atanapi barang anu dibewarakeun. B. Tempat jeung waktu kagiatan. C. Tujuan bewara. D. Panitia kagiatan. Iklan mangrupa bewara anu ditepikeun pikeun ngolo atawa mangaruhan jalma lian. Iklan mibanda ciri-ciri khusus diantarana wae: hiji, ayana judul atawa jejer anu diiklankeun. 2. Kalimahna parondok. 3. Kecap-kecap nu dipakena jelas hartina. 4. Sifatna mangaruhan. 5. Tujuanana pikeun narik ati jalma lian. 6. Carana bisa ku cara kaleulewihi atawa rahul. 7. Biasana ngaunggulkeun produk barang atau kegiatan nu diiklankeun. Biasana kalimah anu digunakeun dina ngawawarkeun bewara disebutna kalimah wawaran. Jadi nu disebut kalimah wawaran nyaeta kalimah anu digunakeun pikeun ngawawarkeun kanulian sarta miharep perhatian tinu ngadengikeunana. Mikawano kalimah wawaran. Iklan jeung wawaran teh rereana ditepikeun ngagunakeun kalimah wawaran. Naon ari kalimah wawaran teh? Pek tengetan kalimah wawaran ieu. Kalimah iklan hiji jeung 2 eusina ngebrehkeun beja atawa wawaran. Wawaran hiji ngeunaan balukar tina ruksakna leuweung. Cai bakal beak sarta hirup manusia jadi balangsak. Ari wawaran 2 ngeunaan lamun urang ngagenclangkeun cai kahirupan oge bakal ngagenclang. Kalimah saperti kitu anu eusina mere beja atawa ngawawarkeun hiji perkara disebutna kalimah wawaran. Jadi kalimah wawaran teh nyaeta kalimah anu gunana tur fungsina pikeun mere beja atawa ngawawarkeun. Anu dipiharep jalma anu dibere wawaran aya perhatian. Ciri-ciri kalimah wawaran. Aya sawatara ciri kalimah wawaran di antarana wae
Hiji, wujud kalimahna salawasna ditungtungan ku tanda titik. 2. Wangun kalimahna bisa mangrupa kalimah salancar, bisa mangrupa kalimah nganten. 3. Eusi kalimahna mere beja atawa wawaran. 4. Jalma anu narima wawaran dipiharep aya respon anu mangrupa perhatian. Ieu aya sababaraha contoh kalimah wawaran. Padika nepikeun iklan jeung wawaran. Dina kahirupan sapopoe, urang sok mindeng manggihan wawaran, boh nu ditempel dina mading sakola, dina pagar sisi jalan, atawa disalabarkeun langsung. Eusina ge rupa-rupa, bisa ngeunaan naon wae. Wawaran teh sok disebut oge pengumuman atawa embaran. Wawaran teh mibanda tujuan keur nepikeun informasi nu aya mangpaatna, atawa santeuna sangkan balarea apalen. Ari nepikeunna bisa cara langsung atawa teu langsung. Bisa secara lisan, bisa oge make tulisan. Mun secara lisan, dina tradisi urang Sunda sok disebut ngabejaan, mere beja atawa nepikeun. Ari secara tinulis, nyatang tuwe bisa ditulis dina kertas, dipangpang dina tembok atawa mading. Bisa oge dimuat dina media cetak. Bisa oge make media kayaning, spanduk, brosur, plang, jeung saterusna. Wawaran tinulis anu ditulis kudu nyoko kana ejaan jeung tanda baca anu merenah, saperti huruf gede, huruf leutik, tandapeun, koma, jeung sajabana. Ari wawaran anu ditepikeunana secara lisan mah sakurang-kurangna kudu nyoko kana 3 perkara. Hiji, lafal. Nyaeta cara ngucapkeun huruf anu bener tur genre. Nepikeun wawaran ge kudu bener ngalafalkeunana atawa ngucapkeunana. A. Lafal E kudu beda jeung huruf E atawa E. Ucapkeun jeger, jeger, jeung jeger. B. Lafal N ulah patuker jeung M. Ucapkeun sakumna jadi sakunna. C. Lafal G ulah kasilep ku H atawa K. Ucapkeun tablik, tablih, taplik. 2. Volume nyaeta halon atawa ngonsrangna nyorakeun kecap atau kalimah. Tangtuna dina nepikeun bewara, sora teh kudu eces ka kuping ku balarea, tong saperti nu dihem-hem atawa harewosan. 3. Intonasi nyaeta naik turuna lagu wirahma. Nyaeta satuluina upama nilai kamakaran zaman, nepikeun wawaran zaman ayeuna mah kacida gampangna. Pantes kitu nama lantaran wawaran teh geus jadi kabutuhan pokok. Nepikeun wawaran teh hese cara baheula. Wawaran bisa ditepikeun ngaliwatan media cetak seperti koran jeung majalah, atawa media elektronik seperti TV jeung radio. Artina, dina kahirupan kiwari mah urang teh bisa nyangking informasi penting jeung ti mana wae. Lantaran ayeuna mah apan geus aya HP. Nelepon jeung SMS bisa di mana wae. Kitu deui sabada aya fasilitas hotspot. Urang bisa ngakses internet di mana wae. Katurug-turug sabada dina internet aya fasilitas Twitter jeung Facebook. Urang teh bisa silih tukeran informasi jeung babaturan di mana jeung iraha wae. Atuh internet teh ayeuna mah teu ngan saukur bisa diakses dina komputer, tapi bisa wae make HP. Kukituna, nepikeun informasi atawa wawaran ka batur teh gede pisan mangpaatna. Komo lamun wawaran anu ditepikeun teh penting tur kacida diperlukeun ku batur. Contona wae, wawaran ngeunaan kagiatan di sakola,
beasiswa atau informasi ngenaan kapapatenan. Geningan mun aya nu maot, sok aya nu ngawawarkeun kana speaker. Ku pentingna wawaran rek ngeunaan informasi naon wae dina nepikeunana ulah gegabah. Lantaran aya tata krama atawa cara. Hiji, nepikeun wawaran kudu make basa Sunda anu marenah tur sopan. 2. Sikap urang waktu keur nepikeun kudu hade. 3. Sora urang waktu nepikeun wawaran kudu ngoncrang tur eces. 4. Wawaran anu ditepikeun eusina penting keur dipikanyoho ku batur. 5. Wawaran anu ditepikeun eusina kudu bener, lain beja bohong. Genep, upama hiji waktu urang nepikeun wawaran, ulah sieun lamun aya anu nanyakeun. Lantaran teu salawasna eusi wawaran anu ditepikeun ku urang teh bisa langsung kapaham ku batur. Ku kituna, urang teh kudu daek malikan deui atawa leuwih ngajelaskeun eusi wawaran anu ku urang ditepikeun.